Orang sia woi. Kalau yang sia kain orang sia yot. Ih, eta budak kunaon dulu lompatan gitu. Woi orang sia. Atuh yang eureun mah. Beunang gusia geblag. Jadi saya tahu ani sia kaeng. Ayo wani mah mau lompat beureun aing. Pusing gak pusing, yang penting ngopi. Ame pas dia lemah. Mana, Bo? Mangga cek. Iya. Si Mbok. Ya kemana tak? Mau kopi di. Sabarkeun gue lah. Bot, kabeneran dia. Nyahuan bae sia mah yang ngopi. Naon cia teu pugu-pugu, ngopi be. Eta sia mau kopi. Sia neangan baturan kan, aing ge nyaho, sia neangan baturan jeung ngopi. Makanya aing mah, aing susah ge sorangan, ngopi ngajak kebaturan. Merang sia mah. Nah, cocok bot, ngopi mah duaan. Ceuli sia ta, paketan ta, meh konek. Apa yang ngopi mah kudu make snack. Naon sih sia lah. Liur aing mah, kumaha ceuli sia bae. Wih, kunaon sih budak sampai pelan. Aduh. Ah, iya naon di lelumpanan. Wih, geus ulah lupa tidak lagi mah. Urang sieun mah. Geus gede bantuan ku urang. Beunang siok mari mah. Ngelunjak amat sia cewek deket jeung aing di deketan ku sia. Bus lain aing, cewekna deketan ka aing. Kumaha sabis ya, cewekna teu beukeun ge sia mah. Seru amat sia dong soang. Naon soal sia? Di hareupeun seuri sia, di tuku angeun sia nyorokcok sia. Wih, naonnya gagah namat sih ya. Saha sia geus ulah ikut campur. Nyo sia sorun. Atuh geus sih cicing tadi mesin ongko. Bensin mah bos, isin orang mah ramean yeuh ribut. Bodoh amat. Geus sih cicing kieuan nih kae. Geus ayo, tinggalkeun lah. Awas kowe si bejakeun kowe ka Simbot. Bos, ini ka mana ieu urang ngau kencang giginya. Geus sih lu bae jeung aing daripada sia digangguan ku manehna. Oh bener sih, orang isieun mah. Mantep botnya ngopi ge. Dunia asana caang bot. Nuhun aja saya ngopi, mulih henteu tinggal nginum be. Ulah nyeduh deui bot eta gican beak. Sia kunaon lae? Tolongan aing bot, aing dik digebugan si Ayu jeung baturana. Ji eta si Ayut wawanian amat teh gebugan sia. Hayu tangkeun di mana budakna? Nah, gitu Bang Jago. Guys ya, lawan baturana aing lawan si Ayut. Geus ulah sieun sia. Aing mah wani bae lawan sasaha ge. Hayu tangkeun ayo. Eta si main lain naon ngajak Simbot nu dangdut. Wah, kabeneran ieu. Aing geus kebal ieu, blok nu dangdut. Aing goyang aing. Aduh. Poho, kopina beakeun heulan. Ame goyangna fly. Dia maunya sih pas kebal ya cuma kapanggih. Apa yang tadi aktif deh. Mana meureun? Bos, tuh kenaon bos? Tolong aja bos. Ayo. Aduh. Orang ieu adik nu nyeri mah. Aduh. Neng, kunaon neng? Iya kaki lir. Aduh nyeri asa teu kuat. Tadi tuh kenaon kan? Tekonan kumaha? Tok kadeuleu ya nyeri kieu. Ayo nya. Bos, bantuan ku. Oh, gede ge. Gotong-gotong. Naon Itu tolongin. dicintai. Urang bawa ke urang bae kemana aja tuh. Ayo. Bisa tuh. Udah, berat banget. Ampun. Ngedeng, waduh. Bot jenis ke jalan mana? Bodoh amat aing mah, nasi deku mah ge, mau matak mundur aing mah. Woi, tangguan Naon sih ke kilo bae? Eta artisna Bararoha itu. Cager sia ceng, aing kena bohai. Ya oh sia.
tapi mantep sih kanu bohai. Jangan yang seduaan. Bohai aing geus pernah dikecewakan kudu bohai. Hai serem bae sia. Ho bener Bang, ho bener. Jangan yang sia. Lu neng satu lieu hayang beri yo. Geus ayo. Makanya geraan, namanya cepet datang. Buat di mana tuh? Ai, kana mah setia. Oh, ngalunjak ka budak. Ini sebagai betan aing di deketan, gua setia deui. Woi, eta artisna. Cicing sama selalu ngomong, Lai. Ayo Lai bereskeun Lai, nu kieu mah udah biarkan. Aing sayo. Ndak ka sia. Aduh, ini kepanggil di base buat di dia. Orang kapan diem bot. Lai. Eta ini jelema mana? Oh, bener eta buat di mana? Ayo naon bos nunjuk-nunjuk gitu. Budak mana sia? Obanian anak kagebugan batur aing di dieu. Santai bos, boga masalah mah ulah pakai urat, pakai otak. Nah, sia ulah kitu kan ulah ngalunjak sih ka aing. Santai Lai. Santai eta kumaha? Tak paham betul. Salah paham kumaha sia geus jelas-jelas chatting anjing gebetan aing ngalunjak sia. Lai, dangdut teh mulai gencan, geus ribut. Ulah ngomong sia. Sia udah ngomong sih tadi. Woi, bos, santai. Udah dikutuk batur sia ribut bae. Melunjak geus sia, Bang. Setongan. Ulah begitu tanggung. Ye, eta mah dibelegeg tolol lain ditonjok. Naon sih sia bot kapalang tanggung aing yo. Geus ulah ribut gerak ka dieu, Lai. Bagus milik sia awas koe kapanggih deui. Naon sih sia bot? Ganggu bae kapalang tanggung aing ngaberenti hayut. Jangan neng sia lah, cicing-cicingnya. Bos, hampur bosnya, hampurannya. Yot, ke sia. Gerak sia. Geus sia duaan ku ari salaman tah. Bawa aing mah teu terima aing mah. Salaman sia, cai salaman, beris aku we. Salaman sia. Bos. Beres bosnya. Ulah dedei sia tapi na. Oh, bos semua. Tia kata kunaon? Aju tia nak kemana ku ari? Karena mah kemana embot tapi terjadi lah. Kunaon tuh jadi? Aduh gitu ya nanya diizinkan bae. Aduh, nak diurut mah iya. Ya tuh, jenggot be diurutna. Lah, ya mah. Awas. Aduh. Si Tia marah mah ka aing yeuh. Sia bot lah aturan poin sedikit berita si Yahyut. Tenang Lai, slow. Ada saatnya kita balas. Kue apes mah di kalender. Bisa bae sia bot aing ngomong. Kan kataku slow Lai. Geus hedek lah urang terusana ributna di dangdut be.